Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul musobi ari ieu eta adab-adaban kakeunaan musibah. Liza usiba di mana-mana kamusibahan atawa di musibahan saha al insanu hiji jalma bimauti ahadi aqribihi kalawan maut salah seorang ti pirang-pirang kerabatna insan au asdiqaihi atawa pirang-pirang babaturanana insan fa alaihi mangka eta tetep wajib ka itu insan bisobri ari sabar wasabati sareng tetep wal yakul sareng ngucapkeun ieu si insan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kana lapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sayaktosna urang sadayana lillahi eta tetep kagungan Allah wa inna sareng sayaktosna urang sadayana ilaihi ka Gusti Allah rajiuna eta anu baralik kabeh. Allahumma ya Allah ujurni muga ngaganjar Gusti ka abdi pi musibati dina musibah abdi wakhlub sareng muga gagentosan Gusti li ka abdi khairan kana anu sae minha tina itu musibah. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man qala ari lapad man qala man ari sajalma qala eta ngucap ieu mandalika kana itu doa ajarohu maka ngaganjar ka ieu man sa Allahu taala Gusti Allah taala pi musibatihi dina musibahna ieu man wa akhlafa sareng ngagantosan Allah lahu ka ieu man khairan kana anu alus min hatina itu musibah. Qalat nyadauh saha Ummu Salamah radhiya muga ngaridhoan sa Allah Gusti Allah anha ka ieu Ummu Salamah lama tuwfiya nalika pupus saha Abu Salamah kultu ngucap kuring kama saperti perkara amaroni anu marentah ka kuring saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhlapa teras ngagentosan sa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah khairan kana anu langkung sae minhu ti itu Abu Salamah Rasulullahi tegasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen iza mata di mana-mana maot saha waladul abdi budakna hiji hamba qala ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala li malaikatihi ka malaikatna Allah qabattum geus nyokot anjeun walada abdi atau qabattum geus nyabut aranjeun walada abdi ka budak hamba kami fayaquluna teras ngadauh itu malaikah naam sumuhun fayaqulu teras ngadauh Allah qabattum nah geus nyokot geus nyabut anjeun samrota puadihi kana buah hatena ieu abdu fayaquluna teras ngadauh itu malaikat naam sumuhun fayaqulu teras ngadauh Allah pamaza mangka kana naon qala nyarios saha abdi hamba kami fayaquluna teras nyarios ieu malaikat hamidaka muji ieu abdi ka anjeun wastarja'a sareng ngucapkeun innalillahi ieu abdu fayaqulu teras ngadauh sa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah ibnu kudu ngadegkeun aranjeun kabeh li abdi pikeun hamba kami baitan kana hiji imah fil jannati di surga wasamuhu sareng merengaran aranjeun ka ieu bait baital hamdi kana baitul hamdi wallahu a'lamu bissawab.